Ini goblok, eta dina kursi. Aduh ya Allah udah. Ih, si Nurul setuju. Bika sabelet Pak aja campurannya. Dia kabita teh ngabdi Pak aja. Si goblok terbelah gaya rapi kan Gusti nu agung. Sok hadir kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada widi kana widi ini jambar kana wasu hari beri ngasuping alua mampak mudata. Dari neka budaya su. Sebutan garap di Pakoplang sini benjang para budaya lebih kuat cepat. Semua Dika Wita. Sora bewara, sora bewara, sara bewara, sejak maaf sakira. Sepatu dia surau kaya nadu di kawanci. Bepahet kaya kadebe kaya nambaratos rame. Bagi aku bagi aku bersyukur karena kita sahabat harus disebut Allah urang raja laku urang raja sabut manawi tetap usaha uang leleda sakdapan pasya uang berpasya aduh uang sejati dari pewara asya kukulah berseni kerana keberanian yang berasa berkayu kerana kakak upaya berada
keagungan. Allah Gusti Agung Abah karate ninja ka kampung ieu ini asa wararaas asa inget di Cikawari keke asa mah lamun teu salama wisata tanggal 1000 tapi asa aya anu kurang umul-umul atos aya opat payung agung atos aya tangga kali Raja Wali atos siap sanarayana tapi si sabu mana wayaki aca datang era bapak hajat aduh Gusti Agung wah piknik heula katong oh gitu kacang 1000 moro bagong heula dina mah aduh cik dipiriku lagu sugan jeung sugan urang sugan we tantang dicetak biasana sok ceulina ceuli kenangan komo adanya tarompet penggerasok cik kulagu orai gara beser kulagu nagit eta pisan aduh ya Allah usir punten kasadayana punten iya arane saya di mana iya halo kepada semuanya halo terus orai di dieu awas kacau kawan aduh hop gelak
silai kunaon kasurupan jurig di mana lain tak kenal mani naik nih berebet teh kenal lain berebet sumangat emang pan balik rek piknik ka tanggal 1000 Oh abah aya wisata heuhnya lain rek naon wayah rek datang lain kabeh teh geus divaksin bah geus divaksin tinggalin di jos apa penting geus ku abah divaksin abah eta mah tong dibeja-beja bah divaksin eta mah beda deui heukeun bae tuh tepangan heula bapak hajat alah abah aduh bah lain tadinya mah blok eta dina kursi aduh ya Allah si Nurul setuju bika sabelet Pak Hajat hampuranya mana bah iya juga setuju si koplok iya Pak Hajat ieu bejaan ieu eta teh bah asa mama asa keur pagi di Ranca Bango bah keur ulin eta teh Deni teh teh Mas terus sesalaman aduh udah mana si balik sing sopan hapuntennya artinya kumawan teh hapunten tengah hargaan pisan kanu jadi salaki eta pamajikan tingali malotot baut punten tehnya da biasa gitu tekep ningali nu kasep sok aya ngarogo sok aya teh sok sesalaman bener sing sopan era dan batur ya oke lah atunya habis siap-siap punten Pak Hajat kasep teh punten bisanya Pak Hajat minus atau minus bah dari pulang masa di kepala duit bah duitan baiknya mah sok erakeun emang sok erakeun mantau kuaka pajak ulah dibere acan digawe kakarek datang menta duit acan aduh ya Allah Gusti Agung tuh tinggal dia ya ngada ada mana aduh ya Allah Gusti ka mana mah koda-koda aduh Gusti Agung sok erakeun di mana sok diheula ngobrol aja dedeuk lain bah di sawarara asli kang di kampung biasa ningali di Cakrawari bah nya loba pisan barudak sepuh loba tapi bahaya kau bah kamu datang di sini tuh ada teh yang kau joget tapi rek disalina di panggung sok salina samping buka gerak kedut kitu jiga entong kuyaluna wae maneh jangan tuh dagang masa bangsa gedungnya dagang heula sok buka mantau aja erek ka mana itu bang aya lanjut abdi bah di panggung bah dia ada halau aduh ya bah itu aya lanjut ya di panggung tinggal pakai baju bodas lanjut itu bah sawa gede nabangan itu mah alus ngana duit nggak bisa deh abu mah teu bisa bah sok ayeuna ka urang si aya ieu si balik lain sieun ada teh dama teh kumaha teh aduh awas adik ngobrol teh dama teh tapi nambah wae aduh Gusti Agung sok buka heula tidak banyak sing kabur ada sok marah resep oke laki-laki nya sok aduh sok aduh kera si kabur ala masyarakat alah ada siang penonton ulas durinya aduh Gusti Agung sok marah resep pisan sok gowat atuh lain baju umur 3 tahun dipakai ku maneh tegableg ka era pisan Abah ngagandel bah nyeri Abah nyeri pisan bah kunaon maneh nyeri soek dina soek teh kunaon Abah sapaing soek bah aduh jalan Gusti Agung sok turun oke sok gerak ibi kali gerak kawan aduh penonton dulu ya dari Pak Hajat tuh di sana itu aja tuh Pak Hajat Pak Hajat kabita tuh mengabdi Pak Hajat si komplok tegableg ka era pisan Gusti nu agung
Sok hadir. Masa hadir. bahaya kaul teu kuat yang kaul agak tidak nya aki-aki terus teu ngeunaheun bah sakali deui bah sakali sok kaul lagu naon hayang lagu Mojang Priangan bah Mojang Priangan meunaheun teh ning rada kabelaku sok cicik Mojang Priangan. Allah ya Allah Gusti Agung abah geusnya kaul teh amu nyabahnya da dilila mal beres saeutik aduh kumaha ayeuna urang suka mah urang pamitannya urang suka mah urang sedapnya kita mohon surang suka urang pamitan wae surang suka sejarah mentandaku Gusti Nu Maha Suci mamang lengser bolengser sejarah pamita berapa sih berapa yang tuang karena Raja Wali ramana kali ibuna di Raja Wali kurang kalina di Naga sok ade di Raja Wali nunggang sareng sedetehna sok di ewang kurang kalina di Naga di mohon sok tah di tuangkeun kana Naga sok ade naik ka Raja Wali pakaula ade di sareng sedetehna sok sararau kita mohon ada tiap sabar panca bisa diatur tidak mungkin pelopor sekarang sampai dengan begitu kakirangan tiap hari aku sakit diatur nah tidak kusolawat ya